Pamirsa ujung patepang di sareng simkuring ada pasalsa dina acara Warta Sunda. Warta nu baris kapindangkeun nyata seni rengkong meh tumpur. Seni rengkong kiwari geus arang di aya nu nanggap di Tatar Pasundan kaasup di Kabupaten Kuningan. Dina ayana oge ukur sataun sakali dina acara Seren Tahun Nungkul. Sumangga nyanggakeun pindanganana. Rengkong teh seni asli Sunda nu teu bisa dipisahkeun dina budaya tatanen di Tatar Sunda. Ngaran rengkong oge kapan dicokot tina ngaran hiji pakakas paranti nanggung beas. Sabangsa rancatan nu dijieuna tina awi gombong, panjangna 2 meteran, mun keur dipake nanggung sababaraha geges pare. Rengkong teh ilaharna sok nyaluarkeun suara nu aneh, hasil tina geserna injuk jeung awi. Ari nu maenkeunana nurutkeun Asep seniman rengkong asal Kuningan mah, biasana lalaki nu geus sawawa bari make pakaian adat Sunda model kapret leungkep jeung pangsi hideungna, diwuwuhan ku ikeut atawa totopong. Seni rengkong teh baheula mah sok mineng dipindangkeun dina acara-acara tradisi. Tapi ayeuna mah geus arang deui iwal dina acara tahunan panen raya. Pamirsa, Tanggarapa Pasundan dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu simkuring adir pasalsa seja Amir pungkur. Pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.